lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman di jero beteng nyesa 30 poe. Ya Adam, hei Adam, turun mana? Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit. Iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-sak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dubantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aya nu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta. Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deket ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing. Ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga. Di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu janjian. Nu mantak Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhirun nyingseunan neraka sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyirau wa nadhira atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira. Dudukeun di jalan sorga ieu. Di jalan neraka ieu golkar ieu. Uli dulu. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika. Kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua bae. Hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun, kulun palesa badun, kulun palesa. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus.
corong Quran Kiai mah corong hadis corong ulama eta Kiai ulah jadi corong Amerika mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat ji ulah sambarangan huahe naik Avanza sia deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong Golkar si Amerika deui bah atuh nuhun teu bae ngan hampir kitu bae kabeh ieu mah keur carita kasimpulan dihenteu teh gatuh kitu bae dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidaw wa mubasysyirau wa nadhir kumaha kitu kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at'am dahar dua wasyarab nginum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu gua perhatikeun coba ge ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia mantak Ibnu Lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama kadituna aya idkholu zakar bisa lu eta Ibnu Ruslan nikmatud dunya salasan faltu taban namun wa qublatun wa idkholu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkholu zakar tah ngabebeskeun pana kol tongtrong ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu tidituna kitu tuh kitu bae aduh cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa iku cenah aduh Masya Allah emang orang Jawa mah pikaseureun bae dikasarian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 bareng datang ka istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim 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 gideg bae di tadi hareupeun lawang sambarkeun ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki cenah opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh dasar teh nyakola orang NU teh nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang aya teu ngaraji kos kitu tah mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum hartina to'am teh kadaharan timimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiman nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui komo duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu nek ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta
Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deketna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieulah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam. Bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdara salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deketan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh keuna dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit. Iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar.
lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga eta Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah? Martil ya katarang abah ya. Tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan. Eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam teman. Masya Allah karim. Tuh, iyalah hikmahna mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak orang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu, innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Hei akal, madep. Fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semoga cak Gusti Allah, ya aqlu adil. Hei akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur, nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cik akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cik Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun, sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah, nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-mulyana, cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi, kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun wah akalan. Wah akalan teh geus kitu ngaranna. Pemajikan ku urang dihormat, pemajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun. Haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari. Baqala lah cak Gusti Allah akbilih nafsu mana panjen falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan atuh cicing bae. Masya Allah. Sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu akbil tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab. Baqalat ana wa anta. Itu kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh.
ya Allah ya Rabbi ilah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta waman ana sanjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti ana-ana wa anta jo geus digodog 100 tahun masih ana-ana wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atasana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae ana-ana wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang dilaparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang teh aku ari dipuasakeun wari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa anta rabbu kaula hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusa ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusa tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang na bonteng suri geus ngalirik aduh nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya na tuh tarawihna ge milihannya nu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Yuk urang ka ditu lah di dieu mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan, geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Urang kirim Fatihah kedua kali ka Ibu Hajah Quraisy istri Guru Simkuring kamari sabada umroh di bandara Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Fatihah salajengna kanggo almarhum Haji Syukur di Talaga nu maot Jumat kamari Al-Fatihah
baina abdin muslimin wa hurin zimmin tewajib kisos lamun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka cuman status kafir zimmi. Dina pembunuhan nu bakal dikenakeun hukum kisos bales pati eta kudu mukafaah syarat kudu akur dina agamana. Lamun saurang abid agamana Islam abid muslim saurang deui jelema merdeka cuman kafir zimmi. Talamun aya abid maehan muslim jelema merdeka maehan jelema abid taeta henteu kudu dikenakeun hukum kisos. Eta keur carita antara abid jeung merdeka. Kuari mah kieu abid kabantu ku muslim urin turun ku kafir. Sugan meureun aya persamaan ja abid cuman muslim jelema merdeka cuman kafir. Mun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka kafir zimmi, apakah kenaan ku kisos? La kisos baina abdin muslimin wa hurrin zimmi. Jadi keunggulan anu terjadi di salah sahiji jelema kasipatan abid ku muslim pan jadi terangkat. Sanajan abid boga keunggulan muslim. Eta keunggulan muslim na Islam terhadap abid teu bisa nambalan kana kudu kisos tetep bae lantaran teu sapagodos antara abid jeung jelema merdeka maka teu kudu kakenaan kisos. Panjang dongengna ya kisos teh tapi hese dilaksanakeun moal bae beureun di urang datang ka urang pararaeh moal dilaksanakeun di hukum kisos lantaran sakumaha nuku kula dicaritakeun ku urang kasaksian bentuk nagarana lain negara Al-Qur'anul negara Belanda geus atuh henteu berjalan hukum Al-Qur'an sanajan pagulituk di kursi DPR kiai nu jadi bupatina kadang-kadang mah atuh kiai gubernur ge aya sababaraha kiai tah eta tetep bae teu berjalan lantaran tetep di jerona aya Kristenan bentuk negarana demokrasi jadi hukum dipasrahkeun ka rakyat lamun cak rakyat menang mun cak rakyat ulah atuh salilana hukum teh diombang-ambing ku nafsu. Padahal mah ieu urang diciptakeun ku Allah geus mere hukum fikihna hukum tauhidna hukum politikna dina fikih hukum ekonomina budayana kabeh geus aya dina Al-Qur'an diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teu make kumari ngan dimuludankeun we Kangjeng Nabi
dirajaban ke malah Muhammadiyah manggeus ngaulah-ulah mulu dan jeung rajaban beuki pareum bae atuh di negara geus kajen teuing ieu mah urang pabisa-bisa bae dumadeheus ka Allah jeung tanggung jawab di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid ka dieu cek malaikat maneh ieu pan ngabunuh moho aju kok ieu teu dihukum teu dibunuh deui jieu tebongan saha cek Zaid ya kula mah siap bae andai kata dibunuh kula di sidang aju kula mere duit jaman itu teh masa bodoh malaikat teman kula mah hayang aman fid dunya wal akhirah wah ajak malaikat lo ngomong sia pasti jedek nama ka pamarentah ketika bertentangan jeung Al-Qur'anul sakitu bae di negara demokrasi lamun sepakat mah keun bae negara nama demokrasi rakyat batu nyieun aturan hukum di DPR supaya dijalankeun hukum qisas bisa sebenarnya mah hukum had maling potong leungeunna maling kadua kali potong leungeun kenca maling katilu kali potong sukuna maling kaopat kali potong suku kenca maling deui potong sakieu maling deui potong sakieu maling deui jeung ke kos bonteng azana nu kos bonteng azana bangsa DPR MPR menteri sareweleungeunna mantang nya nambung ieu hukum undang-undang meunang ti Al-Qur'anul Karim nyana nu kena ieu masa kadar supaya orang menyadari bahwa kos kitulah hukum Allah kumaha lamun aya bapa maehan anak nah bapa maehan anak mak maehan anak eta kudu dikisos apa henteu baheula mah loba dongengna mak ngulub anak anak teh kita ada koe gaya diasupan ya Allah eueuh di jalan baheula mah ngan kos kitu atuh kuari loba jasa jalan untuk mengarah ke pembunuhan aju teu meunang masalah saeutik lah ieu mah geus ulah pati di perpanjang teuing ieu mah jeung moal dilaksanakeun ieu lah asal dibaca bae geus lah teu masalah sadajan bae ngopi ge ngaji kieu mah masalah bari ngarokok cek nu di luar atuh geus kami mah eukeun kudu dibeja sekadar koleksi hukum urang ngajina sekadar menanggan cara bapak maehan anak taeta teh apa kudu kisos apa henteu atawa bapak maehan incu apa kudu kisos apa henteu cek dina aturan hukum syara wala biqatsli waladin ayalah kisos teu wajib kakenaan hukum kisos biqatsli waladin bapa nu maehan anak atawa anakna anak incu berarti wa in
sepula sanajan saping asor kahandap terus maehan incu maehan buyut bau eta mete kudu kakenaan ku hukum qisas la yuqadul lil ibni min abihi lantaran darah daging manehna kana sebab ayana anak disababan ku ayana bapa sebab anak eta ayana disebaban ku bapa jadi bapa sebab anak disebut musabab geus la yakunu sababan fi adamihi atuh teu kudu tabat teu kudu dikisos mantap lamun bapak mau anakna ibadah atuh ngucur bae ka bapana sebab bapak teh jadi sabab ayana anak indung maot anakna ngaji ngucur ka dieu anakna salat ya salat fardu puasa fardu tahajud kabeh ngucur bari teu ngurangan kanu jadi anak ulah disangka babagi ngucur bae gitu sebab ayana anak disababan ku ayana bapak sabab mah keur carita ganjaran Kercarita ganjaran nikmat jasa urang masantrenkeun anak urang bisa maca Quran kabelah dituna anak urang teh magahan ngaji minimal salatnya narapi ibadahnya narapi komo datang ka istimewa mah salat teh datang ka bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah teh nah bapana ngajopak di jero kuburan indungna ngajopak di jero kuburan gesannya nama ibadah teh tak eta teh ngucur bae anak tahajud usolli sunat tahajud di rakaatain Allahu akbar terus tiis ke jero kuburan Masya Allah nikmat jasa lantaran bapak teh jadi sabab ayanaan nah pan ge lamun ditanya di akhirat ya jadi sia bisa ibadah teh teh kusabab kusabab bapak abdi naon mentak jadi sababan baheula abah abdi totoker hasil totoker keluar abdi eta Masya Allah komo aja di pasantren nah waduh geus pohara jasa ya Allah ya Rabbi urang mun boga anak 5 hiji di pasantrenkeun jang naon jang deposit amal urang aing amal aing kos kieu salat aing kos kieu saja aing kos kieu cakrarasan aing maja meureun sakieu aing mah ilmu wallahu alam lah ya bae harapan teh anak ye anakna bisa ibadah atuh bapak jeung indung ngipas di jero kuburan insyaallah pan ngarobrol di alam barzah teh jeung tatanggana cak tatanggana bibi mah ku ngeunaheun teuing eta loba jasa nu ngiriman anak masantren ai bibi pan guru amat aduh sakola bae anak lah jumereun budak rada kena korupsi ya Allah ya Karim Masya Allah ngeunaheun jasa urang percaya iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salah shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah ya Allah nu ngucapkeun kangjeng mah la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu kangjeng nu nyarita kepanjangan bahasa Allah subhanahu wa ta'ala
tapi di akhir zaman hese bapana yang masantrenkeun anak nambung diantarkeun ku indung bapana can datang ka imah anak kesadi datang ka imah anak keur ngaropo sial-sial teh aja ditanya deh ku anak emang abah di mana heula tangkorak sia meureun mending mun teu nanya heula deui cepetan kula cenah aduh sareudang bapana sial jasa eta hese nikmat jasa lamun urang boga anak urang daek di pasantrenkeun aju betaheun di pasantren ulah waka nyaritakeun bisa ngaji heulanan eta ku niat masantrenkeun ge geus aya dina jalan Allah geus mantep jasa komo datang ka bisa baca Quran komo datang ka bisa ibadah waduh geus teu kudu salat bapana geus cukup geus di anak we kiriman we masyaallah ngan hese jasa komo zaman ayeuna mah tuh geus hese nyaritakeun informasi melebihi kecepatan cahaya geus pokona mah ieu mah zaman teh pakuat-kuat bae geus ka hareupeuna mah ieu kakarak tahun 2012 wah ulah diharapkeun tahun berikutna jan berikutna beuki bagus ma min zamanin illa ba'dahu syarrun geus kaditu nama meureunanan zaman incu urang mah zaman incu urang meureun di urang geus hampir cara di Hollywood emang mana Hollywood di dinya deket putat Hollywood geus weureunan kesempat ikutan pokona mah ieu mun aki-aki datang ka zaman eta betah tah pokona mah Gusti cak nafsu capi lamun urang ngukur ku iman urang inggis urang buuk kuaring geus ngarunda ping-ping geus diumbar dada geus masyaallah endeu kumaha betah masantrena budak di pasantrenkeun bapana mah hayang ai deudeulean neuleus susu nongtop teu kuat moal kuat mun lain bener-bener tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mah atuh ngahayukeun bae teu penting gerak urang Allah mah atuh pangeran kuku bahagia atuh ayo bae aing mah mere tanaga mere ayo sia nu penting ikhtiar sia ka mana arahna tah kitu nya ye lamun aya bapa ngabunuh anak teu kudu dikisos indung ngabunuh anak teu kudu dikisos lain berarti teu doraka geus disangka wah teu doraka ye lah anak nu itu mah paehan bae ku aing kesel aing lain aja teu doraka gan teu wajib kisos lantaran anak teh darah bapa teh mentek teu bisa diaku mun lain anak urang haram ngaku bapak ka lain bapak tuh haram sarua bae mentek ngaku turunan ka lain turunanna tuh haram namun ajam ngaku Habib disiksa ku Gusti Allah emang kumaha gitu aya urang Pakistan okos Habib ngaku Habib teu kudu ku urang dilaknatna ke ku Allah ge dilaknat engke ge di akhirat haram teh ngaku nu lain bapak di aku bapak urang lain anak kiai aju urang supaya hebat ngaku anak kiai ta eta ngaku kos kitu teh moal kebal ge terlaknat komo di akhirat nama komo aju nyanana ngaku kiai mah di lemburan teh aya kiai anu eta kula munayangnya oma kula eta masyaallah ih cak itu teh ku beneran iya alhamdulillah pas jadi imam badeg dog pan kiai jadi kos kiai ngimamanana waladoli
walalahu teu kudu kisos anak maehan bapa wala kisos lahu teu kudu wajib kisos lamun anak maehan bapa atawa bapak maehan anak padahal kieu ieu mah maksudna Zaid boga pamajikan ngaran Sarwiti teu kudu kisos ka anak lamun ieu bapak maehan seseorang nu aya hubunganna jeung anak maksudna kos kitu anak teh teu meunang males pati ka bapak lamun bapak maehan hiji jiwa nu aya hubungan jeung eta anak contoh ndek aya sifat ka pamajikanana atawa geusang Ki Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti kemudian hasil perkawinan Zaid jeung Nyi Sarwiti teh boga anak Khalid dididik gede Zaid usahana maju di limbah nyokot di itu hasil gelut di Gajah Tunggal menang ribut alhamdulillah jaai dunia limbah mah dunia geng teu bisa ustad dagang limbah moal maju merekpek kajian ngomong merekpek ustad santri dagang limbah moal bisa kecuali kudu masang kumis limbah mah teu matu waduh lah sambarangan dagang limbah mah lantaran berhadapanana jeung besi kudu make tangan besi di mana-mana tah kudu ngajawara lantaran atuh dagang limbah mah nu berhasil teh jawara kabeh ge jawara teh lamun teu nyandung eta mah lain jawara nu kos kitu mangarana banci jawara teh nyandung teh jadi atuh jadi jawara dadahonan jawara teh nyandung mah teu dihargai pokoknya kurang wibawa we lamun jawara teh nyandung ya tadi nama rada bagus imah tangga teh lantaran jawara otomatis bebeja ka pemajikan biasa meme kawin teh muarah bae heula bak break brok bae cak pemajikan aku naon isi salaki teu puguh-puguh marah ulah ngomong aduh getel-getel pemajikan isi kakak aku naon lah sudah aya nyaho urusan batur bae saminggu dirasakan aku pemajikan pan salaki marah bae gas pokoknya imah kuku magir kawin deui oh eta kalau embu mah dicandung mah balik sia geus pokona mah hese bae jeung jelema jawara mah lamun encan balik deui nyana ka jalan aslina atuh kitu bae jawara di kantong nu biasa na duit kartu remi gaple domino kartu kasino Indro Dono lebur lagi semuanya bakso main-main kasino gitu istilahnya nyawa na koprok pemainan zaman Siti Nurbaya emang kiai jago nyawa ngaran doang sarua
kesimpulan lama Ki Zaid nu ngajawara teh gas kawin deui jeung urang Karawang menang 5 bulan kawin deui jeung Subang. Oh aduh mantep biasa. Pokokna mah pamajikan anu kolot nu tatadina aya 80 timbanganna kuari barang dicandung 35. Masya Allah tulang kadeulean tulang diangkat ku cinggir kaangkat kuru ieu nu kolot kuru lantaran tetep nu kolot muarah bae keur baheula babanda teh keur susah panjang aing geus sugih kunaon jeung batur teh ngomong kitu dah bikang mata bikang cewek teh kos kitu teh cewek teh cek urang Jakarta mah cewek ai cek urang Rawakidan mah ewe lalikan gara-gara dia jeung saka dia itu jeung ewe gula cenah geus tenang we cenah ngomong kos itu teh tenang we bahasanya mah urang anu ngadeng yang murid gakulu ai keur susah jeung kula terus itu naon ngaranna berjuang jeung kula barang kuari geus rada bener kunaon jeung batur eta kos kitu awe mah padahal mah jasa laki moal ka mana harta jatuh aya hakna tetep bae kitu bae tetep sanajan digilir adil jujur ge ngan deres doang ai jujur mah ngan ieu bajawara mah tuh teu jujur biasa dinu ngora mah 15 poe dinu kolot mangan nyeuseut doang seuseuh dah sare geus tilok atuh kos kitu bae eta mah jawara Lampung tah kulantaran ngomong bae asal datang salaki ngomong asal datang jeung cambedut asal wah geus berang-bereng borong kesel Ki Zaid teh sial beureun teu nyahoeun aing jawara meureun lah beresan bae ku aing dibunuh sarwiti teh yang tenang hirup aing guys bunuh beres jadi aing mantep ngajawara ngeunaheun aing mabok aya di aing ngabunuh aya di aing senang geus pokoknya kanaraka ge meujeun aing mah kita tetararanggu je datang anakna kadinya mana ngajopak wah iya pembunuhan barang di deuleu peso bapak ieu mah peso bapak geus kajahoan kasimpulan nama bapak ngabunuh pamajikanana pan eta teh anak tak anak ayah apakah menang males pati ka bapak ku sebab bapak ieu ngebunuh pamajikan pan ari bapak mah ka pamajikan deung-deungeun katalian sote ku akad nikah tapi pan ai anak mah tajeng emak darah daging jeung bapak darah daging tak kuari pamajikan anak teh bapak teh ngabunuh pamajikan kuari anak tak anak menang tak henteu tak kuari ngadakwa males pati ka bapak teu darah daging tuh sidang hukum mah hukum ngan ulah dikisos kita mah kudu bayar diat jiwa ai dibunuh mah ulah tetep bayar 100 onta ngan teu kudu dikisos ilah wala biqatsli waladin walalahu jadi teu kudu dikisos teu aya kawenangan untuk males pati ka anak nu bapakna ngabunuh pamajikanana tetep bayar diat membayar baik Masya Allah atawa ngabunuh pamajikan anakna Khalid anak Zaid hasil perkawinan Zaid jeung Sarwiti kuari Ki Khalid geus nikah deui jeung Hindun urang Cikupa tak eta kuari nyindun teh lantaran ngabatan bae ka Ki Zaid tak eta dibunuh ku Ki Zaid berarti Ki Zaid ngabunuh minantu
ngabunuh minantu na ieu incu ye aya anak ye anakna anak berarti incu besi pajar lain darah daging kede eta teh tasal sosial silahna aya bapakna boga anak anakna boga anak deui tetep bae mun eueuh bapana pan bapak kolot walina anak itu ketika ieu bapak kolot ngabunuh minantu anak tabab incuna teh teu meunang males pati anak teu meunang males pati kitu keneh incu teu meunang males pati kanu jadi bapak kolot lantaran darah daging lamun maehan indung mah langsung lamun maehan bapa mata tetep bae kudu dikisos ieu mah tadi teh maehan anak teu meunang ngisos maehan pamajikan anak teu meunang ngisos berarti lamun maehan anak incu teu meunang ngisos mun maehan pamajikan anak teu meunang ngisos kuari mah dibalik kuari mah anak maehan bapak waduh geus ararang geus sabenerna mah ye ceritaan agama al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama ini beres kuari mah Zaid kawin jeung Sarwiti boga anak embung di ngaranan ku ngaran Islam lantaran nyana loba bergaul lamun di ngaranan ku ngaran Abdullah gengsi lamun anak di ngaranan ku Abdurrahim gengsi anak di ngaranan ku ngaran ulama Nawawi Ghazali Hasanuddin gengsi satu ieu ngaranna anak nu kahiji ngaranna Alexander ngaran orang kulon dipake ku jalan lahir deui nu kadua di ngaranan Jeffrey yes jadi rada keren ngaran teh mun aya deui katilu geus rencana Beveri jurusan Lampung aduh Gusti ya Allah kuari ieu boga anak teh lain dipasantrenkeun ti mimiti ngaran ge geus dek digaulkeun ka tengah ka dunia itu katingali tina ngaranna gengsieun mun di ngaranan Muhammad Abdullah gengsieun mun di ngaranan Muhammad Abdurrahim gengsieun mun di ngaranan Nawawi gengsieun mun di ngaranan Ghazali gengsieun mun di ngaranan Syarif gengsieun mun di ngaranan kitu Hasanuddin Yusuf dan lain sebagainya nyana make ngaran-ngaran anu ngetren di barat waduh boga anak saya ngaranna ieu Romenig aduh kuari udah izin nggak dengen ada apa mbak ini anak saya sakit siapa namanya Maradona kumamun teh hebat main bola na si budak ngaranna Maradona ku resep-resepna bareng ke Maradona dipakai ngaran bari bakaran itu cenah teh masyaallah karim loba tadi Indonesia mah tuturut munding nu kitu ngaranna teh geus teh nyawa kalerki dulu anu penting mah milu top anu ngaranan hebat ti saya Muammar Gaddafi asana katembak sia ieu bakal tapi bagus sih ke pejuang-pejuang gitu ieu ngaran teh padu bae Gusti Allah nu agung
padahal di akhirat ya bakal digerokeun pan ngaran-ngaran hiji-hiji indat ya nu panggeulana digerokeun ngaran Allah maka Abdullah Abdurrahman Abdurrahim eta teh bakal tiheula jasa Abdul Razak Abdul Latif heula tah pokona ngaran Allah nu make Abdul heula-heulakeun ayo tiheula ka dieu ditimbang eta mah ai ka neraka jeung ka surga mah pokona tiheula we heulana heula atuh artina ka surga aja tiheula ka neraka ge atuh tiheula sarua daripada nangtung wae kesel itu karat nomor kedua nu tapaul ngaran-ngaran anu nutur-nuturkeun ngaran nabi ngaran wali ngaran ulama galakeun saya ngaran saya Yusuf Daud Sulaiman Syarif Hidayatullah terus ngaran-ngaran wali Hasanuddin terus ngaran-ngaran ulama Syafi'i Rafi'i Ibnu Hajar Qabe nuturkeun dan Nawawi Romli diheula-heulakeun beres pang pandai-pandaina Dedi pandai teh guys Dudi Dadi Dodi ya Allah karim ngaran dua sembaragan ya nu bagus ayu samiyahu bismil hasan min hakil walad alal walid salasatu asya hak anak nu kudu componan ku indung bapana tilu hiji ayu alimahul Qur'an idza mayyaza urukan Al-Qur'an di mana geus pinter jaekeun nyaon alif bata wa ayyusammiyahu bismin hasanin ya ngaranan make ngaran nu bagus cak agama katilu wa ayyuzawijahu kawinkeun di mana nyana geus balik geus sayang aman geus teh kulantaran ieu tingaran ge geus siep aju di pagahan silat ku bapana teh di pagahan silat ye silat ye karate ya sia kuari mah kuari ye non cimande ya us kuabe bangsa Cikaret Cikolong wah geus kuabe sedang coba tonjok abah tonjok terus ditonjok deui ya tuh kayak ari tren mah tuh geus kitu ngaran ge tren atuh silih tonjok atuh lamun asa-asa mah moal beres kabelah dieuna boga kahayang si Alek teh hayang meuli motor duit kurang tetep bah mio bah mahal mio mah PGR bae murah henteu mio bae bah pokona mah embung mahal cak bapana mio mah kudu 14 juta tah 15 juta ke nungguan atut mere bae tah kabelah dieuna tetep bae teh dibelikeun geus dikieu bae peureup ieu nang magahan abah panggil jadi kamanakeun ieu peureup ieu sia ku ayu ya alhasil galungan lah nyana jeung bapak katikem lantaran bapak mah hebat gatuh pantana gageus eueuh kadaga geus eueuh tuh sebenarnya teh kudu geuleuh jeung bapak mah ajak balap lompat bengek pae di jalan katikem het hulu di dieu mio bah ayo mio awas si mio bapana moal ceger mio aduh abang mah lain ku peureup sia bokelek abang pae aduh Gusti Allah nu agung pae kijae pae goletak cek si Alek sakitu ku peureup kenca bangga eta abah pae teh bangga sakitu ku peureup kenca can ku ieu ajur ku ieu ya selamat tinggal ayah tolol jasa nah ieu si Alek gabunuh bapak ya dah dianggeskeun deui emah ge ku aing
guys abe aing tenang nek bebelian naon ge harta berarti nu aing ieu mah dihageuskeun wae deui bapak dibunuh emak dibunuh anak ngabunuh indung bapak tah kakenaan ku kisos teu ai tadi mah bapak ngabunuh anak teu kudu dikisos sebab bapak mah jadi sebab ayana anak ku ari mah musabab anak ngabunuh bapak anak ngabunuh emak ieu mah kisos wa yuqtalu biwalidai kisos anak biadab nu kos kieu ngabunuh bapak ngabunuh emak kurang ngajar sia kurang ngajar ieu gina ngajar bapak ulah loba omong sia hakim ku aing sia geus kitu jelema di zaman akhir tah kesimpulanna mah lamun anak ngabunuh bapak anak ngabunuh emak nah ieu mah tetep kakenaan ku hukum qisas na'udzubillah min zalik wa min zalik teu baragus kabeh berkelanjutan ke di Rabbul Jalil dipayunin Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala persidangan hisab ngaranna berbagai permasalahan nu teu selesai di dunia antara salaki jeung pamajikan baheulana kurang napakah baheulana kurang gilir baheulana kurang adil diselesaikan ke di Rabbul Jalil insyaallah ku ari mah tenang-tenang bae bapak teh geunah bae kanu ngora sakadaekna nu kolot badi api lainkeun ku ari mah ngeunaheun bae lelumpangan jeung nu ngora nu kolot bateu dilingseeh eta teh manusia eta teh jelema ngabogaan hak anu kudu dicumponan jujur di ditu 2 peting di dieu 2 peting mun di ditu sapeting di dieu sapeting adapun sosonoan lain masalah tam atuh ai teu kuat mah sanajan kumaha ge cek nu kolot teh ka meureun enggeus di ditu atuh sanajan enggeus sajan encan ge matem kamari teh mah rahasia kakak pan ieu mah malam ieu jeung kula mah tiis amat atuh saki ayana cek cenah atuh los ku sia openan tah sakit kumaha tuh itu dikabarakeun deui obatan atuh ka biak jajamu biakna naon atuh emang sakit ayana atuh giliran ka kula bekos kieu aya ka ditu matun teh atuh tanyakeun we ka nu ngora ka ditu sok ese pokona aing mah wayah aya wayah gilir mah gilir bae ngan adapun kos kitu na matun teu da batu teh bisa dipaksakeun tuh kos kitu mah jahar ge jai keur embung bae kumaha nu kos kitu cak budak nu kos kitu teh naon eta lah pokona mah aduh tah ieu teh can selesai di dunia nu kolot teh menta ka jujur atuh ka adil atuh tapi tetep bae nyana teh lobaan ka nu ngora datang ka parae can selesai teh urusan diselesaikan di Rabbul Jalil ini cukup jang kana neraka ku sakitu bae alhamdulillah ya rabbil napaka teh cumpon diselesaikan di Rabbul Jalil iyalah hukum salaki jeung pamajikan hukum anak jeung bapak bapak jeung anak dulur jeung dulur babagi teu beres dikekeuweuk bae geus kuno panggedena pangkolotna teu daya teu upaya adi-adina KBG minta diselesaikeun ka kiai bong nyanana minta diselesaikeun ka hakim bong nyanana nah ieu can selesai di dunia atau selesai di dunia kemudian naon kitu hasil daripada persidangan ngan di dunia mah nu bener kadang disalahkeun nu salah kadang dibenerkeun can selesai teteh diselesaikan ke di Rabbul Jalil tuh atuh lila nyidang hiji bege nyidang hiji bege lila makaning sabaraha triliun manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam urang kabeh narangtung
mbak panon poengan sadepa bayangkeun nyidang hiji bae ge sedengkeun pandi ditu mah teu bisa disogok malaikat mah teu bisa disogok ubah kabeuki pan malaikat mah disogok ku duit teu beuki aing mah sogok ku sapatu egel teu hayang aing jeung nyana naonan sapatu tilok pake sapatu cak malaikat aing mah itu disogok ku naon deui pung jabatan teu hayang aing mah tah teu boga kahayang teu bisa disogok hakim jeung pengacara kuari mah lantaran gedean nyana kahayangna atuh babari nyogokna teu disog hiji-hiji hasibu qabla an tuhasabu nu mantak ge cobalah perhitungkeun meme engke di akhirat urang bakal hiji-hiji nu mantak lamun urang maot geus teu boga jang hisabeun pang nikmat-nikmatna kadariana kadarieu itu sawah nu itu jang sia nu itu jang sia tak kadina nu itu geus babaginya kontrakan nu itu jang sia gitu aya abah mah geus hayang boga naon jadi abah meme maot geus ulah hayang aya teu boga naon abah abeh ngeunah gitu geus abah mah kuari geus teu boga naon nya ieu imah ge ieu lain nu abah jang nu bungsu geus abah mah teu boga naon nya saksian ku sia kita sia atuh dek mere bae ka aing dahar atuh geus alhamdulillah teu mere bae atuh mah nya sia aing abah sia atuh ku sia bae mah geus pokona mah aing mah ka Allah bae lah pokona mah geus tah abah geus meuli tasbih tah loba tah mun loba amat tah jualan sak anakna juga teh dek tasbih abah tah abah nangis ka masjid ka imah ka masjid ka imah ka masjid ka imah ngaji bengis silaturahmi bae kaduduluran aya waktu jeung teu ngaganggu ibadah lah geus sekolah ieu geus teu milu-milu abring-abringan itu cara keur pilkada sabodo urusan si aing mah geus hayang pilkada sekolot aing mah itu da pilgub los teu deui ku sia pilgub ka ditu itu pilpres sabodo aing mah pilkada bae geus aing mah geus disteril aing otak aing mah geus ka Allah keun bae lantaran aing nangieun Allah diurus ku Allah kebarik bakal ka Allah aya awak aing na meureunan dikaleuweungkeun tapi pan roh aing mah menghadap ka Gusti Allah geus aing dibersihkeun bae eta ke situ begitu datang malakal maut Assalamualaikum Waalaikumsalam saya malakal maut dek naon dek nyabut nyawa ih keur ditungguan wah cak walikat parah mati itu ngobrol heula daun kegeran cak teh kudu ngobrol lain pan ieu cek malaikat bungaheun amat atuh rek naon deui sawah geus dibikeunaan kontrakan geus dibikeunaan imah ge jang nu bungsu kula mah geus sayang ka Allah bae cepat cepet lalaunan di cek malakal maut teh mah hayang keur sujud apa hayang keur nangkarak apa hayang keur kumaha ditanya heula ku malaikat lah angel teuing kuari bae kuari coba teh angel teuing gituan mah sayang kapanggih jasa jeung Allah Masya Allah gitulah Assalamualaikum Waalaikumsalam saya malakal maut dek naon nyebut nyawa masuk macam-macam nyawa segala cek malakal maut atuh kula mah tugas kula keheula ih kredit tenang geus cek malakal maut teh jauh geus ageus teh urusan sih ini kan kabawa ke akhirat ya tuh geus waktu udah sih engke lah itu sawacan beres itu urusan-urusan aja itu bisa cek malakal maut kamari urut pilgub deh aya sesa-sesa can beres wah itu bisa deuk kuari bae cek malakal maut henteu ke kula deuk salat waktu deuk kuari bae itu ada kumaha coba Masya Allah lulupatan mal bisa tah etan hese gengke loba kaberat inget ka sawah inget ka tanah inget ke perumahan inget ka toko inget ka pemajikan loba ka inget heseun malaikat teas-teas ting cek malaikat sekaligus keunda sana cawanap ieu budak itu sekaligus berat jasa cabut dedetkeun deui cabut sia dua peting na'udzubillah min
Gusti iyalah nu mantak urang kita udang peting tahajud urang cicing geumentes tahajud para kiai para ustad santri teh cicing teh lain naon mikiran mun pae aing isuka ya malah aing geus bejeuna tah henteu tah pikiran teh kitu coba pejabat udang peting tahajud Gusti itu mudah-mudahan dihasilkan we tuh Gusti itu lah jabatan abdi mudah-mudahan naik itu bisnis abdi di ba'da tahajud teh beda renunganana ai kiai mah teh emang teu boga perusahaan teu boga berpolitik henteu berekonomi henteu ngan ka Allah bae mun kuari maot atawa isuk maot Gusti nyangakeun sadaya-daya da ayu maut bae iraha ge aya di Gusti ngan nu penting mah abdi mah dihampura dosa bae minimal kos kitu renungan tapi coba lamun pejabat pengusaha SBY tahajud mah tahajud mudah-mudahan tidak demo lagi Gusti berat saya ini sebetulnya tapi pengen jadi presiden lagi sebetulnya saya akan berusaha untuk meminta tanda tangan tahajud saya ini mudah-mudahan terdengar olehmu tangkorak sia Allah beda renungan anak aya nu Allahu Akbar tahajud salam beres renungnya Gusti majikan kakarak hiji sedengkeun abdi sedeng sakieu mah hayang dua bari disalametkeun we nu kolot ulah marah bae Gusti beda renunganana nu ngawarung gitu kene Assalamualaikum Gusti abdi ngawarung geus aya meureun 5 tahun mah tapi nombokan modal tinggal buruan dong hujan kajual ya Gusti renunganna beda dunia politik ekonomi dan lain sebagainya tapi ustad jeung kiai mah beda ngarenungna Gusti jadi mah berpolitik henteu paling ge ka bawa doang abdi mah jadi tim sukses ge aya mioan ayo mioan mah teu sia teh kunaon atuh ya malum lah hirup karena Gusti bervariasi pagaran atuh make jeung ditarima miopan itu macan pugu halal na ya memang sih jan pugu aya halal ngan ieu butuh jasa nganterkeun budak sekolah segala ing ariung teh lah Gusti hampura bae eta mah ya dihampura bae tapi ka neraka bae sakedeungnya eta renungan teh kos kitu tah ya belah dieu mah bahasa teh renungan belah ditu nama tafakkur saatin tafakkur sasaah sajam leuwih utama leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun ngarenung Masya Allah karim ari wali mah ngarenung teh mah teu salat wali mah Allahu Akbar beres salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi beres Gusti ieu pan salat abdi teh bakal dibentukeun ke di akhirat teh mun dibentukeun jadi hewan salat model kos kitu tah ieu nu sia tah salat mun huluan mun buntutan mun sukuah engke jaga tah salat sia cerita wali mah segru Gusti asana tadi rakaat ka hiji teu khusyuk abdi inget ka urusan dunia wali mata langsung salat deui Allahu Akbar ulah turutan ku urang nya nama eta teh ada salat nu tadi lantaran eta rakaat awal teh khusyuk urang mah lamun diingadahan atuh iadahna kudu diingadahan deui nu iadah eta kudu diingadahan deui atuh teh khusyuk pan urang mah atuh rakaat boro-boro rakaat ka hiji ka dua ka tilu atuh timimiti setar bae Allahu Akbar barang diangsongkeun teh tah salat sia cek malaikat teh eta ya aman teh Allah itu teh bangke teh mah teh mah kos ieu ceulian huluan teh kos kieu mentek ieu mah jadi siksaeun sia salat ge wala tadrib bi awjuhana ya ilahal alamin tah eta renungan wali mah man teu salat ngarenung salat aing kos kitu amat cek kira teh beres tah salat teh perbaiki deui urang mah diperbaiki deui
atuh kumaha diusukeun coba ieu lah salat ieu diusukeun sholli fardhu Allah Allahu akbar alhamdulillah subhanallah eta nu liwat si Mbak ye encan mayar ngana bulan kemari nunggak ieu can mayar keneh bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin anu di juru si emas aduh teh budak deui sok kabur-kaburan bae ya wa il maghdubi alaihim waladdallin anu di imah sejasa deui diaturna duit kontrakan sok aing nyekel bae kita tanyakeun bae teu kira usula direnungkeun ku urang aing salat kos kitu amat ibadah atuh bakal kitu deui bae kos kitu deui bae ibadah mantak cek Siti Rubayatul Adawiyah istighfaruka yahtaju ilal istighfar maneh mah istighfar teh kudu diistighfaran ja istighfar ge dosa sarua teh dosa salat sia mah tuh kudu disolatan deui ibadah lantaran salat sia mah doraka tah mah engke salat deui atuh kudu salat deui tah mah ibadah ja doraka beuh lamun ngandelkeun ka bisa urang beramal salat padahal kos kitu asana isin di akhirat kudu kumaha tuh nu mantak kudu berjamaah ngahiji jeung nu bisa salat tah eta tak urang berjamaah teh itu aya kiaian bisaan nya nama salat nah kadinya urang salat berjamaah tah eta teh engke bakal dihijikeun tah salat eta nu berjamaah jeung nu bagus bener ge si eta jorek ngan ngahiji jeung nu bagus dibaguskeun bae bonteng bakukul jeung bakukul deui bae dihijikeun sakarung bakukul